Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abu Napisah. Faidatun asuratu ari bujal eta maudi uladi tempatna anu yukto'u diteuk-teuk itu ladi minal mauludi ti budak anu dilahirkeun wasuru sareng ari tali ari eta ma perkara yukto'u anu diteuk-teuk itu ma min suratihi tina bujalna itu maulud walayu kolu sareng tara dicaritakeun lahu kana itu suru naon suratun bujal li anna surata karena sanyana bujal eta la tukto'u teu diteuk-teuk itu surah waruk batu sareng ari tuur eta mau siluma tempatna perkara baina atropil pahdi anu tetep itu ma antara pirang-pirang tungtung pingping wa alisaki sareng belah luhur bitis wa kullu hayawani di arba'in sareng ari sakabehna hayawan anu ngabogaan suku opat eta rukbatahu ari tuur dua na itu kullu hayawan eta piadaihi tetep dina suku hareupna itu kullu hayawan wa urkubahu sareng ari dua tulang na itu kullu hayawan eta firijlaihi tetep nemrak dina tengah suku dua na itu hayawan wa auratul hurrati sareng ari oratna istri anu merdeka eta goerul wajhi tetep salian tilarai wal kafaini sareng dampal panangan dua dhohron tina arah-arah luarna wabatnan sareng dampalna ilal kauaini nepi ka pigelangan dua liqaulihi ta'ala karena dauhan Gusti Allah ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wala yubdina sareng ulah ngadohirkeun itu nisa zinatahunna kana papaesna itu nisa ilama angin kana perkara dhahara anu nemrak itu ma minha tina itu zina wa huwa sareng ari itu ma eta mufassirun anu ditafsiran bil wajhi kularai wal kafaini sareng dampal panangan dua wa inna malam yakuna sareng pastina henteu kabuktosan itu wajhu sareng kapain eta auratan orat li annal hajata karena sanyana pangabutuh eta tada'u sok ngajak-ngajak itu hajat ila ibrojihima kana nemrakeunana itu wajhu sareng kapaen wal hunsa sareng ari wandu eta kal unsa tetep sapertikeun istri rikon tina arah-arah abidna wa huriyatan sareng tina arah-arah sifat merdekana pa inik tasoro mangka lamun ngawungkulkeun saha al hunsa wandu al hurru anu merdeka itu hunsa ala satrima kana nutupanana perkara baina suratihi anu tetep itu ma antara bujalna itu hunsa warukbatihi sareng tuurna itu hunsa lam tasiha mangka henteu sah naon sholatuhu sholatna itu hunsa alal asohi numutkeun kaul anu soheh bi raudhati dina kitab raudhah wal abqahi sareng metukan kana ilmu fikih bil majmu'i dina kitab al majmu' lisaki karena mangmang pisatri dina nutupan orat wasohaha sareng nyohehkeun Imam Nawawi pitahqiqi dina kitab at-tahqiq as-sihhata kana sahna salat Wanakola sareng nukil Imam Nawawi pil majmu'i dina kitab al majmu' pi nawakidil wudu'i dina bab nawakidil wudu' anil Bugawi nampi ti Imam al Bugawi wa kasirin sareng nampi ti kaseseueuranana ulama al qat'a kana misti bihi kana itu sohaha lisaki karena mangmang fi auratihi dina oratna itu hunsa
Qala ngadauh saha Al-Isnawi Imam Al-Isnawi wa alaihi sareng eta netepan kana itu kaul sohat al-fatwa ari fatwa aha paragat ieu kaul Imam Isnawi wa yumkinu sareng kongang naon al-jam'u kumpul bainal ibarataini antara ibarat dua bian yuqala ku secara dicaritakeun naon in dakhola lamun asub itu hunsa pisolati dina solat muktasiron bari ngawungkulkeun ala dalika kana itu satru lam tasiha mangka henteu sah naon solatuhu solatna itu hunsa lisaki karena mangmang fil inqodi dina sahna solat wa indahola sareng lamun asub itu hunsa masturon halna anu ditutupan kal hurroti sapertikeun istri anu merdeka wan kasapa sareng narima terbuka naon sayun perkara min goerima anu tetep salianti perkara baina surroti anu tetep itu ma antara bujal waruk bati sareng tuur lam yaduru mangka henteu madarat itu inkisab lisaki karena mangmang pil butlani dina batalna nadi Roma kalawan bangsana perkara kolu anu ngadauh ulama-ulama hukana itu mapi solatil jum'ati dina solat Jumat innal adada sanyana bing bilangan eta lau kamula lamun sampurna itu adat bihunsa ku aya wandu lam tan akid mangka henteu jadi naon al jum'atu solat Jumat li syaki karena mangmang pilin kodi dina sahna solat wa inin akodat sanajan sah naon al jum'atu solat Jumat bil adadi kubing bilangan al mu'tabari anu diitung-itung itu adat wa hahuna kasareng eta tetep dina itu adat hunsa ari wandu zaidun anu ngaleuwihan itu hunsa alaihi kana itu adat summa batola tuluy batal non solatu wahidin solatna hiji jalma minhum anu tetep ti itu adat wa kamula sareng sampurna naon al adadu bing bilangan jum'ah bil hunsa ku aya wandu lam tabtul mangka teu batal naon as-sholatu solat li annana karena sanyana kami eta tayakona ngayakinkeun kami al inqoda kana sahna solat wasakakna sareng ngamangmangkeun kami fil butlani dina batalna solat wahada sareng ari ieu lam tabtul as-sholatu eta putuhun terbuka minal azizi tidak anu gagah ar-rahimu tur anu nyaahan pataha mukakeun saha Allahu Gusti Allah alaman ka jalma talako anu nepung an ieu manhu ka Gusti Allah biqolbin kalawan hate salimin anu salamet itu kolbu wasaratus satiri sareng ari syaratna anu nutupan eta jirmun jirim yamna'u anu nyegah itu jirim idroka laonil basyaroti kana manggihanana rupana kulit laha jemaha lain kana jirimna itu basyaroh walau bitinin sanajan kabuktosan itu satir eta kutane wanahwi ma'i kadrin sareng saumpama na cai kiruh kamain sapertikeun cai sopin anu bersih itu main mutrokimin anu tumpuk-tumpuk itu main bihadrotin dihareupeun itu main wayajibu sareng wajib non atat yinu naneuhan ala paki disaubi kajalma anu henteu aya baju wanahwihi sareng bangsa na itu tatyin wanahwuhu sareng bangsa na itu tatyin walau liman sanajan kabuktosan itu tatyin eta tetep kajalma huwa ari itu man eta khorijus sholati di luareun sholat hilapan halna nyulayaan li ba'dil mutaakhirin kasapalihna ulama mutaakhirin
Wayajibu sareng wajib naon satrul aurati nutupan orat min a'laha anu tetep ti belah luhurna itu orat. Wajawani biha sareng ti pirang-pirang gigirna itu aurat la min aspaliha henteu wajib nutupan ti belah handapna itu orat. Walau kana sanajan kabuktosan saha al musolli jalma anu salat eta imro'atan istri. Palau ru'yat tuluy lamun ditingali naon auratuhu oratna ieu jalma min jaibihi tina beheung bajuna ieu jalma ae tauki komisihi tegesna beheung bajuna ieu jalma lisi atihi karena legana itu jaib piruku ihi dina rukuna ieu jalma au goerihi atawa lian ti ruku dzarra mangka madarat itu ru'ya. Walahu sareng eta tetep kaitu jalma satru ba'diha ari nutupan sapalihna itu orat biadihi ku pananganana ieu jalma lihusulil maksudi karena supaya hasil anu dimaksud minas satrinya tanah nutupan. Pain wajada mangka lamun manggihan ieu jalma minas sutroti tina tutup-tutup ma kana perkara yakpi anu nyukupkeun itu makubulahu kana kubulna ieu jalma au duburohu atawa kana duburna ieu jalma ta'ayyana mangka narima tangtu itu ma lahuma kana itu kubul sareng dubur litipaki karena itipakna ulama ala annahuma kana sa'nyana itu kubul sareng dubur eta auratun orat wali annahuma sareng karena sa'nyana itu kubul sareng dubur eta abhasu leuwih goreng min goerihima tibatan salianti itu kubul sareng dubur pa ilam yajid tuluy lamun henteu manggihan ieu jalma ma kana perkara yakpi anu nyukupkeun itu mahuma kana itu kubul sareng dubur qaddama mangka ngaheulakeun ieu jalma kubulahu kana kubulna ieu jalma ujuban kalawan wajib li annahu karana sa'nyana ieu jalma eta mutawajjihun anu nyang hareup bihi kalawan itu kubul lil kiblati kana kiblat wa badlul kiblati sareng ari gaganti kiblat eta kal kiblati tetep sapertikeun kiblat kama sapertikeun perkara lausola lamun salat ieu jalma soba maksudihi bari malebahan anu dimaksud ku ieu jalma wayasturu sareng nutupan saha alhun sawandu kubulaihi kana kubul duana ieu hunsa fa'in kafa mangka lamun nyukupkeun itu satir li ahadihima pikeun salah sahijina itu kubulaen takhayyaro mangka gawe milih-milih ieu hunsa kana ahad wal aula sareng ari anu leuwih utama lahu ka itu hunsa eta satru alati rajuli nutupan kana kelamina lalaki ingkana lamun kabuktosan hunaka eta tetep dina tempat salat saha imro'atun istri wa alatin nisa sareng netepan kana kelamina istri ingkana lamun kabuktosan hunaka eta tetep dina tempat salat saha rajulun lalaki tanbihun wallahu a'lam bishawab.